komedi, cerita sehari-hari yang bikin happy. Jangan dimasukkan ke dalam hati, karena ini hanyalah sebuah komedi. Mari kita happy bersama Dewan Komedi. Mari kita happy bersama Dewan Komedi. Kayak nangis berang deh. Dia masalah teh geus poho masalah pas udang deh, inget deh masalah teh bawaan ke beak bekal teh. Duit tinggal 10.000 deui. Kemana ya? Jangan iman kosong atau sepi. Dan meureun ayam dan panci-panci onaman atau kater nu bisa dicairkeun. Ayan mangsa barang siar da cek Gusti Allah geus saha nu daek, insyaallah direjekian cenah. Asal ngalengkah we kitu neangan usahaeun. Can ngarit. Panto dapur ruksak saya dikuncikan kumaha ieu lah kan berarti ngari teh anu mah guna mah can boga juput asa sayang modal ku teh tas modal aing teh pontoh bisa dibuka deh. Tuh dah hujan juga nama itu si domean. Daya mana yang modal. Dah cek aing oge nyelang. Aduh. Puting teh karu-karu. Hanya kalah hentulkeun gengsi. Padahal mah kamari geda leuheung mun ka harti gawean teh. Ieu kalah eureun. Cenah mah disaprak orang di kota di lembur aman, geus hayam geus tara aya nu leungit cenah mah. Orang di kota teh. Ngomong-ngomong ngeunah dian baseng teh. Rongsokan. Belum dapat banyak. Alhamdulillah ya Allah. Untuk makan, belum makan dari kemarin. Istirahat dulu, capek. Harga paku teh ayeuna mah geus mulai naik. Sakilona ge lumayan euy. Tapi alhamdulillah euy, ngabangun teh tereh beres ayeuna mah. Si abahku naon itu? Tarangkal-parangkal. Ari abahku naon? Apa teh nyiri beuteung geus nyalagana bujur ieu. Oh, Kita di mana Pak RT? ser paku ieu, Bah. Kebenaran itu panto abah saya dibukakan hujan juga nama pangomekeun kitunya abah teu kuat aya ngobrol ka sawah sugan bari ngarit nya Bah nya buka juga teu nya kitu nya sok Bah. Si abang geus ngadahar naon jiga nyeri beuteung. Si Otong lain teh. Tapi da si Otong mah da iya gering cenah boga penyakit cenah. Teu kop usik cenah si Otong mah. Tapi narjek ni mah terkenal. Kudu bere asaan basreng jigana ieu jelema kalaparan ieu jigana. Sabau basreng. Naon jang? Kunaon? Sengit basreng. Wah, nya jang. Irung panes seukeut berarti ieu basreng cee ente
kacidangeunana jang katingalit ngalat wajahna ujang lapar sok cobaan guys bahasa yang ceen Ah, kunaon abi can makan di kemarin. Halo ujang teh can emam di kamari ya Allah ya abi aya 5.000 dai abi mah da rezeki make ge moal ieu nuturkeun lah da meureunnan aya nu di luhur mah da ningali meureunnya ieu abi ikhlas mugia Kenging we. mugia ieu naon ayalah ka abi gitu tere balik deui gitu da abi ge sarua butuh tapi da keuna da ujang lebih membutuhkan Minunya sing kagentasan sing langkung agengnya. amin Nunya ayo mangga kagentasan deui. amin Duh, alhamdulillah ya Allah anu masihan. Sing anu masihana sing langkung ageng, sing beunghar. Amin. si ujang itu geus tuluy euy ieu aya imah jigana isian coba survei tapi dah heueuh jigana ieu nebogana sorangan di dieuna jigana atuh da aing bingung euy si otong gering aing jangan ngawasi situasi tapi da kumaha deui bidut goceng kali sedekahkeun sementara isuk si cebu aya aing bingung dia walakan karap wah tapi euy suara penghuni coba kita survei ayam beri panci onawan lumayan tapi dah jelema terus teman jelema aing naon atuh kenalah wah dikunci ya majigana Alhamdulillah ayeuna mah henteu nyelag teuing kana bujur tapi perasaan teh asa kieu asa beda aing mending balik heula lah beuteung karasa wae aduh Gusti jadi karasa deui aduh mudah-mudahan geus aya anu ieu anu ngomekeun panto alhamdulillah juga kebenaran geus buka juga itu panto teh alhamdulillah panto teh geus kabuka geuning euy bah hampura bah euy bah hampura da kumaha deui bah bakat ku butuh cenah naon tenang lah nuhun da abah pokona mah heuh bah hampura bah da kumaha deui bakat ku butuh bah bah naon hampura kumaha kapan abah ieu ngan abah nuhun nya eta maneh teh ti tanpa RT ditahan PRT ngomekeun panto oh nya bah nya tidak RT jadi ieu mah kieu we nya abah mah nuhun we kitu nya geus pangomekeun panto tadi mah ku abah didabrak ku kumaha teh bisa muka eta teh geus dipangomekeun we nya ieu mah lain muruhan abah teh tiam nuhun we nya tah sakitu nya sok abi jadi ka Pak RT nuhun we kitu nya alhamdulillah atuh abah hampura we kitu ka Pak RT nya maneh hampura deui nya abah ieu nya atuh nya sok alhamdulillah ya Allah masih ditangtingankeun ku Gusti Allah rek menang duit dihan peda bieu juga nama nulungan budak mere 5.000 tapi ganti nama 10.000 alhamdulillah aya nama geus eureun moal di burang bawa barang batur insap mah bener cek Pak Ustadznya amun arurang niat sodakoh komo ikhlas insya Allah bakal dilipat gandakeun boh di dunia jeung di akhirat alhamdulillah Ini adalah Dewan Komedi, cerita sehari-hari yang bikin happy. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Karena ini hanyalah Yang naon tadi singkat basreng teu salah irung manejang emang aseng cen mantap ujang di kelumpat ayo curi kalumpat